Al-Fatihah. Awal kenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Irodatuka at-tajridah. Irodatuka ari kahayang anjeun. At-tajridah kana tajrid. Ari tajrid teh ngawungkulkeun ibadah ka Allah. Keboga aktivitas nu sejen pirang. Eta tajrid disebutkeun. Malah cek bahasa mah disebutkeun tajrid teh al-izalatu. Tajrid di izalah ngaleungitkeun tajrid. Berarti ngaleungitkeun kalibur dunia eta tajrid. Al-tajridu lugotan al-izalah. Kan tajrid memang papanjangan, ngomong bahasa lain masalah tajrid. Ayat tajridul zahir, ayat tajridul batin, ayat tajriduhuma jelema. Masalah tajrid dulu. Mana tajridul zahir? Nu disebut tajrid zahir mah tarkul asbabid dunyawiyah. Eta tajridul zahir. Ninggalkeun pirang-pirang sabab bangsa dunia, ka sawah tara, ka kebun tara, usaha henteu, guguru henteu, ngadeudeup leuh. Dina pangimbaran masjid. Garong kayu teh pagawe. Eta tajrid zahir disebutna. Eueuh gawe tajrid zahir. Atawa cek sapaliman tarkuma yusgilu al jawariha, ninggalkeun perkara anu nyibukeun kana anggota. Anto atilah nu matak jauh ti Allah. Eta tajrid zahir tarkuma yusgilul jawari, ngantunkeun perkara anu nyibukeun kana anggota badan. Salse matak lemes leungeun we. Taras digawe. Pandai sasalaman jeung urang kampung, beul jika sasalaman jeung beusi. Sasanggakeun. Hareuras ku beuleuh terangan. Libados ke masantren balas tara digawe. Sasalaman jeung nini-nini. Inget ampun cenah cu kaset gaya ieu leungeun lemes-lemes teh. Ngalaman daripada lemes leungeun. Ayeuna mah sasalaman jeung kolot janggeun leungeun diuras-uraskeun. Aya begitu. Eta tajrid zahir, kadua tajrid batin, hukuman tajrid batin mah tarkuma yusgilul qalba anil huduri ma'allah. Tarkuma tinggalkeun perkara yusgilu anu nungkulkeun ma'al qalba kana hate. Ninggalkeun perkara nu matak nyibukeun ngariweukeun kana hate. Nah, ieu teh jiga. Lahiriahna mah penampilanna gaya tukang kasawah, tukang kebon gaya gitu. Dilaken dagang, tani, bisnis. Wah, cek batu dunia teh jelema mah. Diisuk nepi ka isuk-isuk teh digawe. Nepi kakeun ka nyetempelan sorangan, time is money. Waktu adalah uang. Lahirnya nama tujiga disebutkan tajridul batin. Tajridul batin meninggalkan perkara nu matak nyibukeun kana hate. Da aya jelema teh pangko cicing wae tapi hatena ribueun. Sawah mah teu boga ngan heureun ku sawah batur teh. Pamajikan mah teu boga ngan ribueun ku pamajikan. Salaki teu boga ngan ribueun ku salaki sahabu. Tajridul batin disebutkan tarkuma yusgilul qalba anil huduri ma Allah. Ina hadir sarta
luar takatilu nukatilu tajriduhuma cek tadi ari tajriduhuma mah tarkul ala ikil batiniyah wal ala ikil jusmaniyah wal awa idil jusmaniyah awain teh adat tarkul ala ikil batiniyah wal awa idil jusmaniyah ninggalkeun pirang-pirang pertaalukan bangsa batin jeung peradatan bangsa jisim. Tapi bakal diketahui sahaya nu pantas tajriduhuma mana yang tajridu dohir mah paling teu batinna eta mah pembohong kadzab kajumlah. Eta loba jelema nu ngabohong hungkul. Pagawean di masjid, anak kamana-mana, cicing begitu. Tapi hati ngarep-ngarep anu nganteran. Aek maelu nafsi katras geuneulah kalogat. Tegesna condongna hati anjeun. Nafsu anjeun ayu hal muridu he murid. As-sadiqu anu bener. Ila tajridi anu bener dina kamuridanana. Ilat tajridi karena ngosongkeun diri anil asbabi tina pirang-pirang sabab al-zahiriyati nu bangsa zahir. Aya hurujuka tegasna kaluar anjeun anha tina asbabul zahiriyah, anha tina asbabil zahiriyah. Wa adami mu'annatiha jeung teu silih tulunganana kana asbabil zahiriyah. Condong hati anjeun hai murid teu boga harapan musul ka Allah. Ilan tajridi anil asbab dicondongna teh kana ngosongkeun diri tina pirang-pirang sabab. Hayang nyalse mung digawe, mung dagang, mung tani, mung buburu, hayang ibadah we geus kolot aing teh. Nah, ai huruji ka anya kaluar tina sabab teu ieu. Tesugan hayang digawe buburu muamalah tepat gitu. Mu'anat teh silih tulungan jeung batur teh. Nu fakir nulungan nu beunghar, nu beunghar nulungan nu fakir. Nu fakir nulungan nu beunghar boga pagawean dibantuan bang pagawean nu fakir. Nganu fakir teu boga duit, nu beunghar boga duit, dibere duit pan nu beunghar. Mu'anat disebutna. Maka iqamatillahi syaratan nyicingkeun Allah. Netep geunana Allah iya ka anjeun fil asbabi dina pirang-pirang sabab. Ari hayang tajrid ku Allah dikersakakeun jadi tukang sabab. Eta ngalawan takdir. Itu. Geus buku ku Allah jadi tukang sabab, ngadon hayang jadi tukang tajrid. Mana cirina dipetakeun jadi tukang sabab wa alamatul dzalika? Jeung ari ciri na iqamatullahi iya kabil asbab ayyuhayyi aha eta yen tanyiapkeun Allah akan asbab ayyuhayyi aha eta yen tanyiapkeun Allah akan asbab lakatikeun anjeun ku Allah disadiakeun tu da sababna pikeun anjeun keur dagang anjeun dibere modal bari aya keahlian dina dagang sanajan modal boga keahlian teh mah wani-wani. Ila musidal amru ila gwiri ahli pantadiris tepati wani madagang dan tepati mangan katipu seumur-umur ni tong naik gitu cicing kumaha tuh bukan duit pikeun kanu bisa usaha kabudak kapan orang mah geus sekolah budak sira diusahakeun ek mere mun kumaha budak teh tama menya budak edannya ke sekolah. Wa anta jida as-salamata fi dinika wa anta jida jeung yen kanemukeun anjeun as-salamata kana kasalamatan fi dinika dina agama anjeun. Ciri kadua apa? Ciri kadua anjeun dina jadi muktasibin. Ku Allah dipetakeun jadi muktasibin. Nomor kadua na anjeun salamet dina agama. Sanajan kasab tah tinggalin ngaji. Sanajan kasab tah tinggalin salat. Awal-awal itu bari berjamaah. Eta pan halus-halus rasanya. Pan halus-halus salat teh awal waktu bari berjamaah. Sakedeung deui urang datang bulan Rajab. Kapan hari jadina salat.
10 tahun sabada diangkat jadi rasul maka diwajibkan ku Allah salat. Sabada di Isra sareng dunia wajibkeun ku Allah. Balik meme subuh teh teu waktu dipinta salat da can apal kana tata cara salat. Can tenang di kawintanan tepat sok sanajan dietang ti subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Nabi teh kembali Isra Mi'rajna teh memeh subuh teh teu waktu dipigawe da can aya nu ngabejaan tata cara salat. Geus aya panitambahan salat kudu kumaha. Tak cik sapalin di pidamal teh salat di mimitian teh ti lohor cenah Kangjeng Nabi. Wa anta jida nemukeun anjeun as-salamata fi dinika. Ingda mu'anatiha dina nalika nulungan itu asbab. Sok sanajan gagawe tapi urang teh agama mah salamet. Nu cilaka mah ninggalkeun agama teh. Kadang nepi ka tinggalkeun salat. Nepi ka tinggalkeun ngaji, nepi teu ngaji sibuk. Ijtihaduka fima gominalaka bebeakan dina perkara nu geus dijamin ku Allah. Mana geus dijamin rezeki dijamin ku Allah. Wa taksiruka fima talaba minka lalawara dina perkara nu Allah minta ka anjeun. Arek tuli bapa maka eta teu kudu gegeran ya. Ek mabni fa'il arek mabni maf'ul teh naon. Allah minta ka anjeun minta kita ibadah ka kurang teh ditita ibadah ku Allah teh. Lalawara dina perkara nu dititah dalilun alam timasil basiro eta teh ciri anu nuduhkeun kana kapireupeunnan mata hate. Leung sebut kapireupeunnan. Kayak ditiup ya. Kumaha mun teu kayak ditiup-tiup acan, geus leungit intimas. Narima leungit teh paningalina soca hate. Gara-gara bebeakan nguruskeun dunia tapi lalawara dina masalah agama aksir. Wa anta jida salam dua katilu wayan qatimu ejeung narima pegat biha kusabab migawe asbab naon tomuka tomaanyeun amma tina perkara bi aidina sinutu metep aya dina tangan manusia nutu metep aya dina milik batur gitu. Harus dasar zaman gitu. Ciri anjeun jadi muktasidin kudaekna kasab pegat hate anjeun tina ngarep-ngarep kana milik nu aya di batur. Batur loba teh hayang dibayar. Asal batur kabagian milik corona urang kabita nepi ka protes ka RT. Batur meningkasam sorangan. Ek dibere rek henteu aing aya ieu. Daripada masih ada RT. Ini karek. Matan meningkat mereka asal da usaha ieu, da aya ieu, da hayang dibere hotel lamun teu boga. Nu halus mah sarajan teu boga teh hayang dibere. Nu cilaka dibere hayang nu mere eueuh. Dibere teh hayang anu mere loba mending mana? Mending kene teh hayang dibere bari nu mere loba. Ye ai hayang katinggalin teh. Irodah teu katinggalin irodah. Irodah teh tina kotor. Kotor teh karandeg nempo batur duitna loba pangkareuteuh. Batur sia duitna loba jeung hayang dibere. Datang tina karandeg sok tuluy aya irodah pangkareuteuh tercik ari karandeg hate hayang dibere jeung teu hayang dibere katinggalin teh. Maka kawanunya mau hayang jeung teu hayang kawanu apal kana penyakit koma dina hati urang kajebak urang. Teu kudu urang beunteun batur setan koma teu kudu. Ngan biasana osok merejel eta teh nu aya dina hati teh bisa disumputkeun bijil kana dohir. Teu kanyati penuh, teu kanyati pendet totojer hayang bijil keluar. Walayus diluka satrasna. Ciri nomor kaopat ya.
Hiji ayuhayyi ahalaka. Kedua wa antajida salamata fi dinika inda mu'anatiha. Katilu wa yanqati'u biha tomhuka amma bi aidinas. Kaopat wala yusghiluka. Jeung kenumpulkeun itu sabab ka anjeun amma tina perkara anta anu ari anjeun pihi eta tetep dina ma miwadoi jil ibadati bayan mate tina pirang-pirang kalakuan ibadah al-zahiriyati anu bangsa zahir wal ahwalil batiniyati jeung pirang-pirang tingkah bangsa batin. Sanajan urang kasar teu ngaganggu karena konsentrasi gitu ya bahasa Inggris. Boh konsentrasi dina lahiriah atau konsentrasi ibadah dina batiniah. Mana ibadah lahiriah? Urang boga wiridan tas asar. Urang boga wiridan tas subuh. Atawa umal tas salat fardu boga wiridan. Sakalian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Henteu tilu-tilu geus 11 tara tinggalin. Tah ku ayana kasab nu tara tinggalin sasarina oge sanajan si mukasab teh ditinggalkeun. Eta ciri jadi muktasibir sodi kan tinggalkeun. Sayyidina Utsman perusahaanna teh lain hiji Pak seueur. Bunghar Sayyidina Utsman. Nepikeun ka waqaf Sayyidina Utsman. Waqaf Sayyidina Utsman nepi ka ayeuna kakelangkeun anu dijadikeun maktab di Mekah, perhotelan di Mekah teh sebagian tina waqaf Sayyidina Utsman cek ahli sejarah. Bunghar Sayyidina Utsman. Tapi anjeunna gaduh gelar suwamun ku eta teh suwamun quwamuna Sayyidina Utsman teh teu kaganggu ku aktivitas usahana, teu kaganggu ku aktivitas bisnisnya. Kaganggu. Mana ku Nabi dipilih, Nabi kan 2 kali jadi minatun Nabi. Pertama nikah kaum Kulsum, kedua nikah ka Siti Ruqayyah rakana ngantunkeun ditikahkeun raina dipasikeun. Teh disakalikeun mah dilacet teu beunang Pak. Betul teu kaduga aya ngawin adina racun lanceutna. Marawat rakan. Dan dikersakeun Nabi magandung putra sadaya lagi pupus satu acan kanjeng Nabi kecuali Siti Fatimah. Putra Nabi sadayana pupus satu acan Nabi pupus kecuali Siti Fatimah. Mata teu aya turunan kanjeng Nabi disalianna Siti Fatimah. Ngan Siti Fatimah anu gaduh turunan Hasan Husain. Tapi kabeh dieu seueur duriana para rasul. Ti Hasan aya ti Husain aya. Ti Husain seseueurna. Nah, eta duriana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib di Indonesia geus kapan Sayyidina Hasan mautna diracun. Sayyidina Husain dipotong kepalana. Kunaon eta teh? Balas nyaritakeun kana hak. Balas nyaritakeun kana batil, balas wanian di tengah-tengah kapemimpinan anu zalim. Nah, mata konsentrasi ibadah lahir, konsentrasi ibadah batin teu kaganggu ku kasab atawa ku pagawean sabab. Lamun urang teu geuna kana ciri muktasibin anu namanya ditataan, ulah wae kahayang mengkol kana mutajaridin pomean heula ciri. Wah aing ngabungan dagang oge ieu teh mata wiridan ieu. Ulah eureun dagangna tapi pigawe wiridan. Ulah wae kamutuskeun. Dan kaya ciri mutajaridin maka dipayun bakal didagang. Tah lamun Allah letakkeun urang jadi muktasibin, ari hate hayang jadi mutajaridin. Jawabna minasyahwatil khafiyah. Minasyahwati eta teh tina kahayang. Ai min syahawatin nufusi tegasna tina pirang-pirang kahayang nafsu. Allati syahawatun nufus tad'u ilaiha, tad'u anu ngajak itu syahwat ilaiha kana nufus. Al khafiyati anu samar. Geuning sama wakanat jeung kabuktian itu syahwat-syahwatan eta disebut syahwat. Kunaon pala disebut syahwat alasanana?
li adami ukufika ala muradi sayyidika karena henteu ayana cicing anjeun ala muradi sayyidika kana kahayang pangeran anjeun wa muwafaqatika jeung nyarua anana anjeun murada nafsika kana kahayang nafsu anjeun teu pangna disebutkeun syahwat kan deh syahwat teu cicing dina kahayang Allah tapi cicing dina kahayang sorangan syahwat karana ari pangna khofiyah teu katangan teu kanyahoan kunaon pangna disebut khofiyah wa khofiyatan wa kana khofiyatan takdina jeung kabuktian itu khofiyah teu khofiyatan teu disebutkeun khofiyah li anna zahira dzalika karena sajana zahirna itu mailun nafsi ila tajrid condong hate kana ngawungkulkeun ibadah tinggal ilahina apa li anna zahira dzalika anna muradaka bitajarudi eta saknyana kahayang anjeun nu dikarepkeun ku anjeun bitajarudi ku tajarud al inqitabu eta megatkeun sakabeh aktivitas usaha kasab ilallahi menuju Allah taala wa taqarrubu jeung deukeut ilahi ka Gusti Allah eta lahiriahna Pak pangna disebutkeun khofiyah samar sabab dina lahiriahna kahayang anjeun teh jiga-jiga nama mutuskeun sakabeh kasibukan aktivitas dagang tadi dia buburu ditinggalkeun kabeh disosor mana pagawe dijujubah teu lesot tina kopea itu dina lahirnya bener wali menteren wa taqarrubi ilaihi ini pawur tadi tinggalin kopea lahiriahna apa gitu sehingga taqarrub kal wa batinuhu jeung ari batina si abdi eta anna muradaka wa batinuhu jeung ari batina itu amal anu name sabab tuhir teh eta anna muradaka sanyana murad anjeun asyuratu horeng kitu berarti hayang ka masyhur bener teu nyangka jelema tadina tukang kain bener dagang bawakeun hijrah ti iraha cenah jadi hayang masyhur bil wilayati kalawan sifat kawalian litakosudika supaya ngamaksud ka anjeun saan manusia ame jalema-jalema menuju ka anjeun bil itiqadi ukiran ku patekadana itu manusia wa taqarrubi jeung deukeut ilaika ka anjeun ame jalema nyebutkeun wali jeung jalema teh dareukeut ka anjeun mata kalahayan nulis teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu guguru arek neuleuman wiridan aing mah kaajengan eta hiji Iqbal ameh nyang hareupeun ameh disanghareupeun jelema kapuring kabeh Allahumma layyin qalbahum kama layyantal hadid li sayyidina Daud alaihi salam yang hareupeun masyarakat ameh resepkeun batur mangga aja sina keulun ieu mangga aja neangan pagawean ame resep cilaka Pak mun urang gagawe hayang dipika resep ku batur nalika batur teu resepkeun capek gawe teu datang ke da ieu resepkeun jeung teu resepkeun jelema mah eta mah kumaha jelema satungtung urang nyaritakeun hal ulah mikirkeun jelema resep jeung teu resep nalika nu dicaritakeun rek jelema salam dunia keheuleuh ka urang teu kudu jadi masalah. Nu alus cek Allah moal goreng gara-gara digorengkeun ku makhluk kabeh. Kahartos teu Pak? Nu alus cek Allah moal goreng gara-gara digorengkeun ku jelema kabeh. Sabalikna nu goreng cek Allah moal jadi alus gara-gara dialuskeun ku jelema kabeh. Duit 100.000 dikihan ku jelema sakampung Cibantar nilainya anggar 100.000 mau jadi 1.000 mah sulap pun 100.000 dikihan jadi 1.000 hebat cikiin lah kira sabalikna duit 1.000 sok make senar barengkeun jeung lalayangan sinang ngapung ada jadi 100.000 mah
musim terbang tinggi ogenan angre sarebu nilainya nu goreng cek Allah sanajan diagung-agung ku jelema tetap hina di hadapan Allah nu mulia cek Allah sanajan dihinakeun ku jelema masalah dunia tetap mulia muku Gusti Allah. Patantomu amma anta bisodadihi maka pegat anjeun amatina perkara anta anu are anjeun bisodadihi eta tetep dina benerna itu mah pakon kolal arifun pakon kolal makanya tengah dausal arifun pirang-pirang jelema nu marifat kabeh iqbalun nas alal muridi arinya hareupna manusia-manusia alal muridi kasih murid qobla kamali dina sameme sampurnana murid samun qatil eta acuna nu ngabunuh boga kahayang can sampurna kahayangna kakarek aya kahayang can tepi ka pangeran can tepi kana amal can tepi kana sifat can tepi kana kakarek tepi ka tengah jalan kana geus di muka sapakeun ku rasaan geus nepi padahal lain tujuan muka sapa kana geus disanghareupan ku jelema hayang leumpang ka Allah jelema di tengah jalan geus kabur resepkeun terus nepina di jelema geus ngahareup batak loba jelema nu ibadah cicingna dina yang hareupna batur ka manehanana abege madmumun dicacat dua lo lamun urang ibadah dilaksanakeun tapi tujuanna ka lillah hayang jah hayang riasa hayang mukasapa hayang napamugoyaban itu mah aya nu nanyakeun ka batur sanggup nyebutkeun abdi cenah leungit cenah sabun oh, anak pun kompol. Bisa aja lagi bener wali. Abdi cenah leungit duit, oh dicopot tuyul. Lompat pun tuh ke pasarean tuyulna. Diteangan, anget teh panggil. Bohong eta. Samun kotilun racun anu ngaduh. Walau baman kotota yang terkadang walau baman kotota bidzalika anu dhaifika yang terkadang megatkeun atau pegat anjeun bidzalika ku sabab yang hareupna manusia walau baman kotota yang terkadang putus anjeun bidzalika ku sabab yang hareupna manusia ka anjeun anu dhaifika tina pirang-pirang kalakuan anjeun wa auradika ejen tina pirang-pirang wiridan aja tungguna keur wiridan oge daya kamu ka imah kamu bisa harepan ku batur teh aya nu ngadongeng Pak kapungkur nanti cenah Paku Bumi Banten Abu Yadiriati Cidahu waktu Gusdur jantan presiden kunjungan ke Abu Yadiriati Gusdur tapi itu bisa diganggu cek buya ngaingna keur maca sholawat jadi saking tersawengin teu meunang 15.000 mah nya kamna teh cenah payuneun santri-santrina asal lelen tambah deh sebenarnya akbar mah saking tersawengin teh tarakiran 15.000 maca sholawat jebul tamu datang ogenan teu di arah panggilan presiden mah urang kakareket ketrot kana panto RT da eureun wiridan Koma iki kumatamu na kana mobil, hekle terdewa mabat di Bandung Candu, tadi kada selap tohon ke batal. Meninggal kamu itu. Mata kabur bisa kadepan ku jalanan, baru paman kotor tak terkadang putus anjeun. Amat tidak perkarakan, tapi sholat dihinu aja didinya. Mana bin mongko ikil ibadah, karena tuntutan ibadah. Wa ora dikajeng wiridan anjeun. Daya tahu ayat cenah mau harta sakoper itu uya cenah ayam duit madingai ge loba kapan pemunana teh panggung mah kula putrana geran dilestarikeun tapi anjeunna mah ngabangun masjid madrasah jeung sajaba-jabana kobong santri menang santri tawisan artos sakoperna teu butuh ngai dibuka teu mau marina bulusut duit kumpul. Pun jika namun aya urang
dia rontok di. Mursa salaman, kenapa mursa salaman betul? Teh bisa dicirikan, lamun tipantani menyelam cenah leungeun terlepas. Ayo kitu mah ti pajabat, bangsa ti menteri, ti anggota DPR, laleso teh marurang. Urang anu urang tipantani da teu penting gede. Anu napal ti pajabat, sok napal leungeun. Mau gede aku. Komo ti calon aja dah aya jadi. Malah memena geus kontrak politik heula. 1000 Mata kajengan itu ketika bagian di pemerintah sok tarik genderongan. Da pemerintah da can kabagian sing ngarti. Dibere ku pemerintah, melang pemerintah dibiarkan, Pak. Garas teh. Melang pemerintah teh pati kaharti we pemerintah ku jelema loba. Da kumaha nama dihartikeun jelema teh kitu. Anu sababna teh geus kaamisan tuh. Lamunahkeun. Wasir tak jeung jadi anjeun. Tatolimu eta dulang belongannya di dinas 5 kana perkara di dinas nutu mentep aya dina tangan batur, nutu mentep aya dina milik batur. Eta dibantah deui, Pak. Maka mun Allah ngersakeun ka urang jadi muktasibin, eta teh irodah Allah urang jadi muktasibin teh. Ulah dilawan eta teh hukum irodah Allah, hukum irodah Allah teh ulah dilawan ku irodahna urang tuturkeun irodah Allah ngan lamun kurang alus urang dikersakeun jadi muktasibin lain kudu pindah kana jadi mutajaridin perbaiki jadi muktasibina urang antun ke wa irodatu kal asbab wallahu a'lam bishawab. Pakai hana maruf kita isi deh gitunya atau segala musim itu ibu-ibu bisa mugia agar manfaatkan khususnya karena si goreng hubungan karena saya ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.